Bah, nginyom tamang. Oh, neangan kemang. Iya. Oh, oi. Rea kemang mah di dia mah tuh kemang sampe, kemang kopi. Astagfirullah. Rea tuh kemang iya jukut babadotan rea kemang mana nu alus euy. Aya ge kemang naon nya itu teh aya kemang bungur. Suganjang naon kemang? Lain neangan kemang. Ek nginyom tamang itu geus butut ek pegat. Oh, jang syarat. Oh, ai jang syarat mah si oi kudu ieu kudu nu seungit atuh. Aya di dia kemang campaka, tah kemang tanjung, tah heueuh aya kemang tanjung euy. Heeh, mun aya mah nya kemang tanjung neangan euy di dia mah ai kemang babadotan mah goreng euy dipake syarat mah. Ya, Sugan jang syarat naon cenah? lain syarat-syarat. Ek nginyom tamang itu geus butut arek nuntut eme. Oh, jangka awewe. Astagfirullah. Allah, euy jangka awewe nya make syarat ku kemang. Ayeuna mah euy atuh da syarat kemang mah geus teu berlaku jangka awewe teh. Astagfirullah. Tapi duka teuing kita ai make mantra mah meureunan bakal cek gu. Sugan ka saha maneh euy eta dudukun make bisa kitu make jeung kudu kemang ayeuna asa zaman baheula gitu. Lain dudukun. Ek nginyom tamang itu geus pegat arek nuntun emek ek dibawa ka sodong. Oh, mah jamrong. Tak mah jamrong. Oh, meureunan euy sakti mah jamrong mah euy. Astagfirullahaladzim. Heueuh sakti meureun euy mah jamrong mah duh aing mah euy asa hayang wing ya euy. Da ai kudu ka awewe mawa motor mah ayeuna mah euy hararese ning urang teu boga duit. Da sugan ku kemang gitu mah nya ku mah jamrong bisa. Lain euy nam jeung urang atuh urang neangan kemangna urang sakalian ka mah jamrong jeung urang nam. Anter. Lain ek nginyom tamang urang teh ka dieu teh. Oh, urang neangan kemang. Nam neangan kemang. Lain anter urang ka ieu euy ka jeung ka ambah jamrongna ya perlu urang oge euy. Heuh nam. Aing mah. Nam. Ampun aing. Atur kan ka ambah jamrongna jeung urang nam.